Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sote 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade abeh mantep ya ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini zakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ge sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem di handap ka zakat mah lain deui macem-macem ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di itu di Jogja engke ngazakatna di dia ge santri di dia tilok diterima ku kala nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini ya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jangan supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu masjid salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilok henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi tos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai diberi Samarinda menang di zakat kadang dia karenja betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat asal ada 8 nah fukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagainya nu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu ngalah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun jana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gue ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah yang tamer 2 deui nya mah hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan beda ada sosial usege ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak ndek zakat nu ndek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna
aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae sa RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya cek RT teh entar di sono nggak ngezakat di sini nggak ngezakat urusan gua itu mah mau ngezakat mau enggak itu urusan gua ke neraka gula gua ya cerita ibadah supaya rapi supaya orang mantap orang kan kayak aing di cokotan baik pemerintah sih ditasarufkeuna bener henteu daripada kos itu mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan nih pemerintah daripada orang ngeraung kos itu pokoknya dibejakeun geus balik lamun orang boga duit tah sama tolak bala aing mah jeung sia ke aing mah Masya Allah karim urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang lu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang hadam urang tukang malukun henteu ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang urang miskin pamajikan urang kaya pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang kemudian urangna miskin teu kudu zakat babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta ya aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh cek pamajikan agak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh asa agak satu nah jadi geus bere arak dizakatkeun kos kitu teh kekayaanna masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dinapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot mah teu kawajiban urang jaya bapana ieu iya supaya jauh supaya kayak orang bulak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki jage ke pemajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkul nya sanajan geus